myself. Take me right back to the start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam cinta untuk kalian semua. Bapak sadar bukan orang sempurna, tapi Bapak orang lebak wangi. Ya. Hidupnya bukan orang sempurna, orang sindang sari sareng orang lengkong sari. Ya. Sok aya anu nyebutan kadulur, ka uwa, ka mamang, ka bibi lain ku namina, tapi ku pekerjaanna. Contoh atanapi ku gelarna. Contoh wahaji nya, saya begitunya. Mang Ustad, bi dokter nya, mang guru. Aya budak opatan teh keur ngarobrol. Zaman baheula keur ngarobrol. Pas lebaran, geus lebaran teh ngarobrol. Abi mah cenah di pasien aci cenah ku wahaji, ku mang guru, kubi dokter, tapi jauh teh ai dokter hewan mah geus we disebutna dokternya. Ai budak nu kadua, amang urang mah nya, amangnana teh tukang macul, uwana tukang beca. Akhirna nabi ge sami cenah di pasien artos cenah. Uwa beca sareng ku amang pacul cenah. Budak nu katilu uwana tukang gali kubur. Budak nu katilu tukang gali kubur. Urang ge sarua erek jiga batur nyebutan ngaran profesi. Nabi ge sami cenah di pasihan aci cenah ku uwa kubur. Budak nu kaopat uwana teh tukang sedot tinja. Lamun di kota loba nih sedot tai teh nya geus miteng pan disedot di kota mah disedot kana mobilkeun sedot tinja. Urang nyebut naon kawa urang aya akal. Abi ge ulun sami cenah di pasien artos ti uwa naon ti uwa waduk. Geus sabar uwana tukang nyedotan betan gitu ya tai gitu ya. Ai zaman baheula mah da kitu ngarobrol ai zaman ayeuna mah aya opatan keur ngobrol teh nya ngarome HP. Contoh nu hiji ngome HP we main game. Opat jalmi nu hiji eueuh kuotaan. Leulean foto we nya anu geus di-download. Nu hiji eueuh kuotaan, eueuh baterean. Ngaca we pake ngaca HP teh. Pan aya nya aya dina HP mah nya nu hideung nya. Nu hiji eueuh kuotaan, eueuh baterean, eueuh HP-an. Pikiran we sorangan. Ai ku bapa disamperkeun, ai sugan teh keur ngombe HP. Ai teh lain, keur ngagaruan budug. Sugan teh keur ngombe HP teh keur ngagaruan budugnya. Da zaman ayeuna mah pan lamun gabut teh ngombe HP, ai zaman baheula mah lain. Bapak ek disamper ku babaturan, ngadaguan babaturan teh lain weaan, cicing dina deket kaca. Ngadaguan babaturan nyamper, tuh ini nyamper. Aya kaca pan ong, dina kaca teh tambah kesel teh. Kan aya nu kitu. Kana kaca teh. Geus kitu teh nyieun aksara, nyieun lope. Di luhurna ngaran Yopi, di handapna ngaran deui, karena nu dipika bogohnya Lela misalna teh. Pas di tukang aya nu nanya, "Mama, da keur naon maneh cenah datur kaca?" Wah, yu dihapus daerah. Itu keur naon uing mah kalau ada babaturan nu nyampur. Datang nu nyampur nu tiluan tadinya, pan cerita teh persekawan, datang nu nyampur nu tiluan tadi. Tapi ayo kameng ulin nya. Aya dua jalan. Jalan kanan aman, cek babaturan teh. Jalan kiri aya sayang engang. Berarti kudu jalan ke mana? Kanan aman, kiri aya sayang engang. Salah baheula mah kudu kanu jalan kiri nu loba sayang engangan. Bari maroba batu eta budak baheula. Bari maroba batu. Kanu kanan mah teu tantanganna. Puluwur. Tuh beunang. Puluwur.
gunang can anggeus teh lamun itu geus budak kan resep keluar benang kabeh gudang wah gudang balik-balik ka imah bareng cenut aduh ya namanya cenut aya nu nyunek kieu aya nu pipina bengep akhirna isuk di sekolah bareng tapi gaya bangga itu era jur mana kurang bengep aing kemarin sore saya engang tuh saya engang nu di belah kiri di ditu ku aing eta teh cenah ditinggal makana baheula mah anu tisuk-suk dina sepeda oge bebeja ka batur mah teh tisuk-suk tapi disuruh engang ame gaya gitunya jadi paling gaya teh baheula mah disuruh engang gitunya tah zaman ayeuna minta duit salian ti ka mama ka saha ka bapa zaman baheula mah salian ti ka mama salian ti ka bapa aya deui ka kapal wah ayo di nulegat kapal minta duit padahal mah da kapal teh ai cek orang Indonesia mah kapal teh nu di laut tapi cek orang Sunda mah kapal udara namina nu di luhur teh tah lamun minta duit teh ka kapal padahal mah lamun kapal muka jendela eta teh bisa berbahaya ulah gegabah lamun kapal nu di luhur muka jendela eta teh bisa gegabah bisa olengnya emang truk wae nu oleng bisa kapal ge oleng di luhur gitu ya. Da mungkin aya kapal ngaluarkeun duitnya tah duit yang marane moal tapi da ieu mah wah mun aya kapal teh nya kapal minta duit keur dahar jeung aya kapal ditinggal keur dahar oge bebat keur ngaistrika kapal minta duit di luar kadenge babatur wah aya kapal golerkeun istrikaan kaong betuk-tuk di kamar oge tada istrikaan digolerkeun sampai keur di WC ge keur kieu jeung aya kapal wah ieu kapal eta deui aing cek batur teh digigeureun sia meta kapal omega acan teh ome heula cenah ya lamun ayeuna si Jajang di ditu tuh aya kapal minta duit berarti si Eka teh bakal ngomong ya aing mane kos nu gelo cenah ka kapal minta duit tapi baheula mah lamun aya babaturan bapak kapal minta duit bapak tadi bejaan teh nyarekan semua tadi bejaan aya kapal tadi ini tadi bejaan jadi we teh minta duit padahal da tara anu mere can pernah aya sejarahna aya nu dibere duit ku kapal ti luhur dalam aya si imam kapal minta dipuragan ti luhurnya pan jauh teh urang-urang mah meureuh panjalu duitna teh ya zaman ayeuna sok sieun ku mobil Grand Max sabab usum culik nya zaman bapak lain Grand Max tapi mobil Jeep mun aya mobil Jeep teh wah ieu lulumpatan aya culik ai anu dina mobil Jeep teh lain culik lain erek ti kotanya mawa budakna dua mawa istrina hiji manehna nyupiran erek ka mamahna biasa rek mudik aya culik ai cek nu mobil teh anak culik gara rasaan aing mah lain erek nyulik ya di tukang dua budak urang ieu mah jadi baheula mah lamun aya mobil Jeep teh ayo aya culik wah lulumpatan teh lain digigireun mobil tapi dihareupeun mobil aya culik lamun eta emosi nu mawa mobil lah kamu teh digas wah ditabrak sih ku aing juga terage tidak cek nu mawa mobil darasan aing lain culik hade-hade bani digas sok misna lamun zaman ayeuna mah Grand Max-nya aya Grand Max cicing di karang mana itu aya culik padahal mah lain culik teh apa mah teh sales rokok sales bajunya tapi saking ku setia-setiana baheula ka babaturan ayeuna mah tara bapa ningali tara baheula mah elanya sebelum kanu eta tah baheula mah suka berbagi gitunya lamun jajaneun berbagi lamun dahareun berbagi eta teh alus orang ditingali tina hitutna sifat-sifatna bisa anu hitutna tarik orang eta berarti orangna percaya diri pedean tidak pemalu orangna lamun anu hitutna ta eta orangna pemalu malu-malu
orangnya pemalu. Lamun anu pitutna brot plek-plek eta orangna busiat. Eta orangna busiat. Yang bala lamun hitut teh nya lamun hitut. Sok kadang di wadahan ku leungeun. Baheula ieu mah. Contohna kieu nya. Buh, sok di kamar pacilankeun. Tah anjing jerakan. Baheula. Kita gelut mantep, kita jadi gelut kita jadi gelut ganti aing ke dibalas deui we isukan biasa we aya isukan manehna keur diajar keur kieu we ti tukang babaturan nanti aing anjir naon iya sih aing ngomongna ku cik pembalasan nu kamari ku aing dibonusan ku bukur sebenarnya. Sekian borangan ti Bapak, mudah-mudahan teu aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.